Jalma nu keukeuh hayang ngalaksanakeun akekah tapi teu mampu terkendala ekonomi. Tah solusina teh kengeng. Kunaon misalna ku hayam. Kurban teu bisa ku domba. Sapi naon? Hayam bisa, entok bisa, meri bisa dan sejenisnya. Ya la qalbin ya la qalbin sururuhu kad tawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat fisiknya, sehat pesaknya, dan kebahagiaan selalu menyelimuti Anda minad dunia ilal akhirah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Malam ini sangat berbahagia sekali bisa bertatap muka kembali, bersilaturahmi, bermuajahah dalam satu acara yang mulia, yaitu pengajian rutin pekanan tiap malam Sabtu. Sebagaimana kita ketahui, malam Sabtu pertama adalah diisi dengan sholat taubat, sholat tasbih, sholat hajat 100 kulhu, dan ditutup dengan ceramah agama. Malam Sabtu kedua adalah pengajian kitab Al-Insanul Kamil bersama Habibana Ali Al-Kaf. Malam Sabtu ketiga dan keempat kajian kitab Risalatul Mu'awanah, kitab tasawuf, juga kajian kitab Takrib, kajian ilmu fikih. Sambil menunggu kedatangan beliau, karena setelah bulan Zulqaidah adalah bulan Zulhijjah, penting menerangkan masalah kurban. Silakan yang ada buku boleh ditulis. Ini referensinya, jadi banyak kitab. Pak Haji menukil dari beberapa kitab. Ada dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, dalam kitab Bushral Karim, kitab Nailul Awtar, kitab Takrib, dan beberapa kitab-kitab yang lain seperti Fiqhus Sunnah juga. Status hukum melaksanakan kurban itu ada dua.
satu sunnah muakkadah, sunat yang hampir mendekati wajib, sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, wajib ain atau wajib saja boleh, itu kalau dinazarkan. Kalau dinazarkan. Nah, yang hukumnya wajib ini yang dinazarkan, kalau tidak dilaksanakan wajib diqadha. Syarat hewan kurbannya, satu adalah hewan peliharaan seperti unta, kerbau, sapi, domba, kambing. Kambing itu yang mencek orang menon me ya. Dua, syarat hewan kurban itu hewannya jantan boleh, betina juga boleh. Tapi lebih utama jantan. Lebih utama jantan. Baiknya tidak boleh hewan betina yang sedang hamil. Nureuneuh. Ulah. Boleh juga dengan hewan yang dikebiri. Hewan yang dikebiri itu cek Sunda mah puntennya dilaan siki kanyutna supaya naon? Supaya badannya lebih besar. Jeung lamun dikebiri, domba dikebiri itu tebeger gitu kan. Tebeger teu hayang macak cek Sunda mah nya dikebiri itu. Itu boleh. Bahkan kebolehan tersebut dijelaskan oleh baginda Rasulullah. Wa an Aisyata qalat duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini saminaini azimaini amlahaini aqranaini mawju'aini. Rawahu Ahmad wal Baihaqi wal Hakimu dalam kitab Nailul Awtar. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ia telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkurban dengan 2 ekor kibas yang gemuk-gemuk, besar-besar, menanik, warnanya putih. Warnanya putih, bertanduk dan dikebiri. Nah. Jadi itu jadi dalil bahwa dikebiri tidak termasuk cacat, tapi justru saya gitu muslimin Rasul nyentuhan. Selanjutnya boleh dengan hewan yang telinganya kecil. Juga boleh dengan hewan yang tidak bertanduk. Juga boleh dengan hewan yang tidak ada giginya, teu aya huntuan. Sah teu naon. Nah, usia hewan kurban untuk unta minimal 5 tahun. Untuk unta minimal 5 tahun atau lebih. Untuk sapi sama dengan kerbau. Usianya 2 tahun atau lebih. Usia domba minimal 2 tahun atau 6 bulan. Atau usia dombanya 6 bulan tapi sudah tanggal giginya, sudah ompong 2. Tapi lain ompong karena ditek-tek kutang. Temenang. Lain kutang ece, lain kutang eta kutang. Aing teh harayang teuing kutang ece gareuleut teuing. Usia kambing minimal 2 tahun. Kambing tak embe. Domba ya embe.
Nah, ada binatang yang tidak sah dijadikan kurban. Hewan yang tidak sah dijadikan kurban. Satu, binatang yang benar-benar rusak matanya, pecak gitu. Dua, binatang yang benar-benar sakit, pinuh kubudug ieu teh kitu tanan, kena ku penyakit kulit gitu kan, di antaranya. Terus benar-benar binatangnya itu pincang. Keempat, benar-benar binatang itu kurus dan tidak berlemak lagi, begung. Punten tanu bararagung teu tiasa diangge kurban. Sallu ala Muhammad. Nah ada, nah ini cocok dengan yang kebiri tadi. Hewan cacat yang tidak menghalangi sahnya ibadah kurban, yaitu hewan yang dikebiri dan pecah tanduknya. Jadi lamun tandukna peupus teu naon sah, oge dikebiri. Aya oge anu hewan yang putus telinganya atau ekornya, eta mah tidak sah untuk dijadikan kurban. Hewan yang putus telinga atau ekornya. Nah, cacat yang pertama, tadi teh non pecah tanduknya dadanya tidak mengakibatkan dagingnya berkurang, disebutnya cacat batin. Sedangkan cacat yang kedua mengakibatkan dagingnya berkurang, cacat fisik. Nah, itu jadi alasanana. Keutamaan kurban. Lebih baik satu domba oleh satu orang. Lebih baik satu domba oleh satu orang daripada satu sapi oleh 7 orang. Sebab dicontohan lagi baheula kurban teh lain ku domba, lain ku sapi tapi ku domba. Teu waktos Nabi Ibrahim harita. Tapi nya ku sapi ge sae, komo ayeuna mah naon? Loba anu teu beuki daging domba nya. Daging sapi itu jadi masalah. Da angeureun kemah bapak-bapak, lain sapi eta anu dipake ngaliwat jembatan Shiratal Mustaqim teh pan aya hadis, azimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Azimu montokeun ku maraneh kabeh, kasepkeun, gagahkeun gitu. Dhahayakum salah satu herana hak kurban di antara maraneh kabeh. Fa innaha sana tah kurban teh ala sirati kana jembatan Shiratal Mustaqim matayakum jadi kendaraan dan maraneh. Tok sing gagah teh kitu. Tapi lain sapi eta, lain domba eta. Mungkin aya we di surga atau mah kendaraan indah anu bulu-buluna jadi emas pannya gagah. Seungit teu bau domba teu bau sapi. Seungit kita gagah. Begitu urang hudang jero kubur teh. Itu urang teh nanya, "Saha anjeun? Naon maksudna man anta wa ayu syai'un?" Itu cek da kurang cek eta teh binatang teh pan urang teh hewan nu dipake kurban ku maneh sok ka dieu teh irkab ala dhahri sakadi kana tamang hayang ka mana dijajabkeun kitu. Lain sapi eta tuh sapi eta dipake tumpak 7 urang di kumaha tak ayeuna ngomong kieu ka Pak Haji. Pak Haji abdi mah teu hayang sana sapi hiji ku tujuannya aing mah kita begitu ngaliwat Shiratal Mustaqim urang tinggalin saurang rek kumaha. Urang ditinggalkeun ke nu depan. Disangkana meureun sapi eta nu 7 teu ku sararea moal. Ari Mang Ipin sok ka mana wae. Begitu. Sallu ala Muhammad. Lebih baik dengan domba betina daripada jantan tukang kawin. Pan aya domba pamacak. Mainan bagian teh macak we gawena teh. Tukang kawin, tah hukumna teh kurban ku domba kitu hukumna adalah makruh. Memang utamakannya ku jantan, lamun jantana gagah, tapi lamun jantana begung. Alus kene betina. Anu baik dengan domba betina daripada jantan tukang kawin. Akhirnya nyebatkeun daripada jaluk begang meuni kene bikang anu montok. Aya nu montok?
Punten lain ka ece punten pisan. Patos-patos. Selanjutnya, kalau kurban sunnah boleh makan. Kalau kurban sunnah boleh makan. Nah, sepertiga bagian. Yang lebih baik lagi 3 suap saja. Satu nanti nu paling saya pisan atina we hungkul 3 keureut. Oh itu lebih bagus lagi. Nah. Dan wajib sebagian dibagikan mentahnya. Itu. Jadi upami ekah saya dibagikan asakna afdalna teh. Tarik kurban mah saya dibagikan atahna. Jadi tina seluruh teh kudu aya sebagian dibagikan atahna. Itu. Sebagian tina naon dipasak biasa. Warna bulu. Nah, warna bulu yang terbaik untuk hewan kurban adalah putih. Alhamdulillah Pak Haji tos meser tung haja ka itu Midun Kiai Haji Yahya Muhammadun aya nyadiakeun ajeuna doma kurban bisi barade kurban domana tiasa pesan ka Pak Haji ku Pak Haji ka disalurkeun ka ditu tos siap nomor ratusan putih yang terbaik putih atau tidak ada putih ke kuning-kuningan nah, atau hitam atau coklat dan yang terbaik yang ikal atau banyak bulunya juga bersih. Selanjutnya, idza ra'aitum hilal dzil hijjati wa arada ahadukum ay yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Idza ra'aitum hilal dzil hijjati wa arada ahadukum ay yudhhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Apabila kamu telah melihat bulan baru daripada Zulhijjah dan berkehendak salah seorang kamu akan berkurban berudhiyah, maka hendaklah ia menahan dirinya daripada memotong rambutnya dan memotong kukunya. Jadi ti kaping hiji rayagung anu bade kurban tong neuk rambut tong ngeuretan kuku gitu. Saena kitu. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik. Nah eta teh bapak-bapak disapertikeun ka jalmi anu nuju berihram. Pada teh tos mulai musim haji teh mulai jamaah haji berihram. Tah larangan berihram salah satunya adalah teu kenging gunting rambut nuju berihram dan tidak boleh menggunting kuku. Nah, maka anu nuju anu bade ngalaksanakeun kurban aya hal seperti itu. Selanjutnya ini semua penting-penting. Kalau kita memberi kulit atau kepalanya atau kakinya dari hewan kurban yang disembelih itu tidak boleh dijadikan sebagai ujroh. Ujroh itu adalah upah. Upah menyembelih itu tidak boleh. Nah, bagaimana supaya bisa? Maka diniatkannya hanyalah sebagai hadiah atau sedekah. Siapa bagian yang memberikan upah? Yang kurban. Anu kurbana, anu bagian memberikan upah kepada si penyembelih. Tak kulit jeung nulaina mah misalna rek mere huluna atawa cokorna si doma, mun doma teh mah diniatan saja sedekah atau hadiah bahasana. Pake tamah hadiah we keur maneh. Tah ke mah keur upah atanapi ujroh tidak mencit mah misah deui tah bagian saha? Bagian anu kurban. Sallu ala Muhammad. Nah, selanjutnya, barang siapa yang menyembelih kurban pada hari itu hari-hari penyembelihan hewan kurban yang dimulai tanggal 10 Zulhijjah itu setelah pelaksanaan sholat Idul Adha sampai hari akhir tasyrik 11, 12, 13 asar. Akhir beresna beduk asar, adan asar. Pencite. Nah, untuk tetes pertama yang mengalir dari darah kurban begitu geresel, darah teh kaluar tah.
Nah itu Allah mengampuni dosa-dosanya dan dosa keluarganya yang kurban. Numawi kurban mah kalau akekah satu, akekah itu untuk bayi yang lahir, ari kurban mah untuk sekeluarga gitu. Jadi misalnya sakeluarga ya genepan kurbanna saurang bapana hungkul tah inungna mun teh pamajikanana anak-anak kabeh kabagian ganjaran kurban. Jadi satu itu bisa mencukupkan untuk satu keluarga. Tak aya eka mah teu bisa. Tetep we gitu tah. Tetep we nanti mun doma hiji awe keur eta keur saurang bayi awewe. Lamun doma dua keur saurang bayi laki-laki. Tapi dina kita bugiyah aya ulama nu ngameunangkeun lamun memang teu mampu ngekahan budak lalaki teh dua hiji ge teu nanaon. Tah aya ulama nu ngene. Asal memang benar-benar tidak mampu untuk untuk menyembelih 2 ekor domba untuk satu anak laki-laki. Jadi agama teu ngaberatkeun. Nah, bahkan aya hiji keterangan anu sangat istimewa luar biasa. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Tuh. Jadi maksud hati ingin memeluk rembulan anu tong gunung deket teuing mah. Ya tadi ibaratkeun jalema nu keukeuh hayang ngalaksanakeun akikah tapi teu mampu terkendala ekonomi. Tah solusina teh kengeng. Kunaon misalna ku hayam. Kurban teu bisa ku domba. Sapi naon? Hayam bisa, entok bisa, meri bisa dan sejenisnya. Dina kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 257. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu yakfi fil udhiyati iraqatud dami walau min dujajatin wa iwazza kama qalahu al-Maidani wa kana shaykhuna ya'muru faqira bi taqalludihi wa yuqisu 'ala al-udhiyati al-aqiqata wa yaqulu man wulida lahu mauludun aqqa bidikayati ala madhhab Ibnu Abbasin. Tuh, jadi aya keteranganana lamun keukeuh teu mampu pendapat Ibnu Abbas mah boleh kurban dengan menyembelih hewan halal semampunya ku ayam, itik, bebek dan sejenisnya. Nya ari ka hayang mah ontong ku eta kitu nya. Ani mah keukeuh teuing geus teu boga naon pisan hayang ka bita kitu tah. Mana ulah teh ku bari teh ku ucing. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sallu ala Muhammad. Dan tidak boleh kurban dengan uang. Contohnya kieu domba teh misalnya 3 juta, orang moal ku daging duit nawe dibagikeun saukuran domba 3 juta, tidak boleh. Sallu ala Muhammad. Selanjutnya sunnah bagi yang berkurban menyembelih hewan oleh dirinya sendiri. Kalau dia ada kemampuan. Paham itu mampu menghadirinya atau menyaksikannya. Dalam menyaksikan apa? Menyaksikan saat penyembelihanana. Kalau semua langsungnya ku naon? Ku anu kurbana gitu. Teu mampu mah minimal sunat nyaksikeun, nyaksian. Haram kurban dikecualikan sesuatunya dari hewan itu, bahkan tidak sah kurbannya. Seperti kieu. Tingali ka dieu. Kakang kurban ka Pak Haji ka dieu ka Dahlaniyah Hasan bin Sabit. Pak Haji abdi yeuh nitip hewan kurban pencet di dieu we.
Cek Paji teh mangga tampil geus tampil teh uih nyarios ngaharewos kanyutna keur abdi atina abdi mah keur abdi resep ati jeung kanyu can ge acan di pencitna geus diiwalkeun tah eta teh kengeng kitu teh tuh keur abdi sirahna huluna sok anu kitu pan teh ari inget eta teh keur kurban kumaha tapi awas ye kurban anu wajib aya kurban sunnah mah kengeng kurban sunnah mah teu kengeng kurban anu wajib anu dinazarkeun tah kurban wajib teh nu kieu ye salah satuna contoh ya kakang boga tanah aya nu rek meser tanah urang nyaris kieu alah siap pas kayak tanggal 2 rencana dibayar tanah teh urang malah mun tanah dibayar rek mencit doma kurban nah berarti itu naon aya nadar aya janji ke Allah maka lihat ke sini maka eta asupna naon wajibah kurban wajib aya deui kieu Akang bade angkat meser hewan kurban di jalan anu nanya reka mana Kang jeung dina hate deh urang teh geus diniatan dina hate bade meser domba ka kurban ayeuna nanya deui bade ka mana Kang meser domba ka kurban ayeuna nanya deui 3 kali nu nanya disebutkeun di barangan jeung hate mah aya diniatan memang keur kurban eta asupna wajibah atawa kieu deui domba teh cangcang di mana di depan handap cangcang ku urang teh batur teh nanya keur naon eta domba teh kurban jeung dina hate teh memang hayang apaleun kabeh jelema teh 3 kali nanya sami eta ge termasuk wajibah sallu ala Muhammad ya anu teh yang diwalkeun teh adalah anu wajibah aya nu sunat mah teu sawios-wios aya nu ulama sepakat teu sawios-wios sallu ala Muhammad selanjutnya kurban itu bisa dilaksanakan di mana saja kakang urang Pasir Koja teu kudu Pasir Koja rek di Afghanistan gitu na rek di mana-mana ge tidak ada masalah di mana teu masalah bahkan enak kan seueur kurban teh dikempelkeun aya anu langsung dipencitna di ditu di Palestina di mana sangat membutuhkan di Afrika aya anu dipencitna di dieu name dagingna dikirim ka ditu teh sawios-wios tidak ada masalah waktu tadi tos diwartoskeun waktu penyembelihan dimulai tanggal 10 Zulhijjah ba'da salat Idul Adha sampai tanggal 13 Zulhijjah asar. Orang kaya sah boleh menerima daging kurban. Tapi untuk orang kaya tidak boleh dijual si daging kurban teh, tapi dipasak, disedekahkeun deui atau dipakai jamuan untuk orang-orang miskin. Inu miskin teh kumpulkeun we. Dalahan di urang euy, gratis ge tinggal masak, geus tinggal makan. Tah eta mah justru sae pisan. Inu beunghar mah. Nu miskin mah boleh dijual. Itu aya dina kitab Busrul Karim. Sok jual teu naon da lamun daging hungkul kan. Kumaha eta kudu kumaha samara we keur berbeda miskin. Anu beunghar mah kan aya persediaanna beda. Boleh untuk si miskin dijual. Si sebagian dijual kanggo kepentingan yang lain. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Selanjutnya hikmahnya daripada kurban adalah mengingatkan kembali pengorbanan besar yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam dan pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam yang rela mengorbankan dirinya karena kepatuhan terhadap sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad. Nabi Ibrahim depan kitu dicoba cik keur can boga budak mah
full 100% ka Allah teh cintana cik adi geus boga budak robah moal gitu. Akhirnya orang coba pencit cinta mana ke anak jeung ka kami cik Allah teh. Berarti anggar teh robah nih cinta ke Allah namanya 100%. Itu wah istimewa luar biasa Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga termasuk bukan Nabi Sulaiman saja, termasuk orang kaya teh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di lembah-lembah teh pinungku domba-domba Nabi Ibrahim alaihissalam unggal dinten teu eureun mencit domba. Dipake ngabage fakir miskin, pakai jamuan kanggo tamu-tamu teh unggal dinten dituangkeun. Mata sok para kiai marti mah aya tamu teh sok dipasihan tuangeun wae. Itu teh saya pisan nurutan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Si penghormat tamu ke di akhirat aya bendera nu nyepeng bendera penghormat ka tamu teh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan hormat ka tamu ke di naon? Digero mangga ka dieu. Nabi Ibrahim mangga jeung abdi ngariungna mangga. Bareng Nabi Ibrahim ke surga. Ajib tidak? Luar biasa tidak? Bahkan aya wali nu diangkat jadi waliullah tina naon? Tina ngahormat ka tamu. Tawah diangkat sepele lah hormat ka tamu teh. Gitu. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli salam salawat ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absani wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sadayana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absani wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi sekali lagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha sehat amin amin berkahnya sholawat musibah terangkat terkabul segala hajat lahir batin jadi sehat diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat bahagia dunia akhirat kelak di hari kiamat bahagia dunia akhirat. Angkat suara Allah
ala Muhammad. Tujuan kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menyedekahkan daging kepada fakir miskin dan menghadiahkan kepada handai tolan. Maka daging kurban itu yang kurbannya sunat adalah sebagian untuk dirinya, sebagian untuk disedekahkan kepada fakir miskin, sebagian diberikan kepada keluarga atau handai tolan, dibagi dulu. Dan harus niat ketika kurban itu niat taqarrub. Dina teh kudu ayanan diniatan eta mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Tujuanna teh kudu kitu kurban teh. Dina menyembelihna teh taqarrub kepada Gusti Allah. Karena pada hari raya Idul Adha, Kang Wandi, itu ada yang menyembelih kurban sapi dan domba disembelih, tapi tujuannya bukan untuk taqarrub, untuk jual beli di pasar. Panaya dijagal marencit sapi di rumah tanggal 10 teh. 11 sami kan mencit, tapi tujuannya sanes untuk taqarrub, tapi untuk jual beli. Maka kudu aya dina nalika mencit teh kudu aya niatan naon taqarrub, mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Nah, disunatkan pada tanggal 8 9 Zulhijjah puasa. Tanggal 8 disebut hari Tarwiyah. Pahalanya akan memperoleh pahala yang tidak diketahui besarnya kecuali Allah yang tahu. Apa artinya tarwiyah? Tarwiyah itu adalah merenung atau berfikir. Kenapa disebut merenung berfikir? Karena waktu itu Nabi Ibrahim bermimpi piwarang mencit anak itu benar ente ti Allah apa ti setan? Kan berpikir dulu, merenung dulu. Nah, merenung berfikir itu disebut nate apa nate tarwiyah. Oke, disebut hari tarwiyah itu sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Menyiapkan air sebagai bekal untuk pelaksanaan wukuf di padang Arafah besokna tanggal 8 Zulhijjah. Disebut hari Arafah teh. Nah, kitu artina teh. Baik, mudah-mudahan sing pananjang yuswa tanggal 8 saraum pahalana besar tidak diketahui hanya Allah yang tahu saking besarnya pahala puasa tanggal 8 Zulhijjah. Terus tanggal 9 disebut hari Arafah. Arafah itu artinya mengetahui. Jadi setelah berenung, setelah berpikir ya teh mimpi teh ti Allah apa ti setan? Yakin ti Allah, mengetahui dari Allah. Disebut teh naon? Arafah. Arafah teh bisa diartikan mengetahui. Dan Arafah itu disebut sebagai tempat yang mulia berkumpulnya seluruh calon jamaah haji seantero jagat raya. Melaksanakan wukuf di padang Arafah. Wukuf itu adalah wisuda untuk calon haji. Anda tidak akan disebut haji besar kalau tidak melaksanakan wukuf di padang Arafah. Dan Arafah melahirkan setelah Anda melaksanakan wukuf di padang Arafah, Anda keluar, Anda lahir sebagai hamba Allah yang dijaga oleh Allah dari siksaan api neraka. Dosa anu geus ngalaksanakeun wukuf di padang Arafah muruluk jika muruk daun garing tina tangkalna. Bahkan inna minaz dzunubi dzunuban la yukaffiru illa wukuf bi Arafah. Sanjana tina seluruh dosa teh aya dosa nu hese dikiparatan kecuali kunaon wukuf di padang Arafah. Seep dosa dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dosa-dosa kasato nu hese minta hampura. Itu Mangwana Wanda masuk itu wanda aya duanana aya itu kagalengan nincak bangkong nincak bancet nepi ka parae sok rek menta kumaha eta bahasa hampura ka bancet jeung ka bangkong piraku hampura cetkong cek bancet lu tahu nama gua lo mal bisa kan terus tah wukuf di padang Arafah dosa gitu seep dihampura ku Allah Subhanahu wa taala.
Ajib tidak? Sing bisa arangkat ibadah haji saya. Nah sekarang hajian tetap ada untuk mukimin. Di negara lain mah teu aya untuk mukimin tasrehna bayar tak keur haji teh ku duit urang kurang leuwih 40 juta. Eta teh keur urang ditu nah, keur urang ditu. Berarti murah keneh ti urang paling 35 leuwih gitulah. Sallu ala Muhammad. Memang ciri akhir zaman bakal aya kejadian waktu anu jalmi teh teu aya anu tawaf. Tak kamari terjadi beberapa bulan. Tapi enak tos ngawitan deui anu tawaf. Mari kita musim haji urang ditu. Nyen jarakna tebih gitu. Tiasa ninggal dina live. Haji kalasan aya live dina TV ninggal mung tarbih gitu teh. Semoga tahun depan tidak ada halangan lagi. Akang jeung Cece kabeh nu hadir sing bisa ini ke Mekah tahun payung. Mun teu bisa 2021 tahun payung. Teu bisa 2022 tahun payung. Pokoknya aing mah tahun payung nih tahun sabaraha? Nih tahun payung nih. Teu salah ngomong tahun payung mah. Insyaallah ge Pak Haji pidoana sareng pun mojo tos ngobrol insyaallah dina tahun 2025 badai muka kabeh haji ongkosna 2.750.000 ngojay lewat lautan. Aing paeh kabeh kan bae. Henteu kita insyaallah resminya mudah-mudahan tiasa angkat sarayana. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Jadi hari Arafah itu disebut paling mulianya hari dalam masa 1 tahun. Jadi tina 1 tahun teh hari nu paling mulia adalah hari Arafah. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Tak kerukup di padang Arafah teh aya nu pangbegung-begungna. Saha iblis setan. Naon sababna manehna ngarasakeun sedih nu kacida ceurik teu eureun-eureun. Ku logika ka harti. Jalmi teh langkung ti 4 juta anu ngalaksanakeun wukuf di padang Arafah. Cuaca panas luar biasa. Jadi musim haji mah rata-rata panas. Pan ketika wukuf di padang Arafah kaluar ti wukuf teh jelema teh bersih teu boga dosa. Jiga Araf nu kakara borojol dina palemah bersih teu boga dosa. Dosa naon dosa gede, dosa leutik kabeh beak dihampuran. Sedangkan setan jeung iblis teh capek ngagoda jelema teh. Eta teh nu hadir 4 juta teh pan kabeh ge digoda ku setan. Ku iblis eta teh aya tukang zina, nu pernah mabok, nu pernah judi, nu pernah maling, nu pernah membunuh, nu ibadah haji teh kabeh bener pan jelema teh. Meunang hasil ngagoda setan. Iblis manehna geus bunga, montok manehna aing bakal boga batur di neraka. Ari poe teh meunang ngagoda capek-capek teh ka marakah ibadah haji, hukum di Arafah. Atuh keluar di apa teh pan dosa di hampura cek setan gelo aing geus loba batur jutaan sakit hareudang cek setan teh di hampura dosana beak pantes nepi ka setan iblis sangat sedih dan sangat menderita sabab meunang capek-capek ngagoda sekian tahun meunang datang ke Arafah dihampura ku Allah ku wukuf di padang Arafah dosa-dosana. Jadi we teu jadi batur dina neraka. Kitu muslimin. Sallu ala Muhammad. Semoga teruskan bae teh. Erek oke. Jadi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bisi hilap kayak bisa pengingat jararah bisa ngariring jarah ka Cikundul. Insyaallah angkat 20 genep Juli 20 genep Juli ka Makom yang Arya Wiratar Natar Cikunul yang Abdul Ghafur Cianjur yang Opo Mustafa Cianjur mah tiasa daftar ka Ustad Ikin dihana Ustad Ikin Muhammad bilang anu warna kulitna putih tuan tiasa sumping ka anjeunna tiasa daftar langsung ke anjeunanya 150.000 rupiah. Mudah-mudahan aya rezeki sadayana. Maulana ya sami du'ana bi hurmati Nabi Muhammad taqabbal du'ana
sadaya jamaah doana mugi ijabah hasilkeun sadaya maksad damang sadaya panyawat ya Rabbi bi kurban untuk orang yang sudah wafat. Ya, dua pendapat. Satu pendapat, kalau ada wasiat dari si almarhum, misalnya ka budak najang mau aya rezekina bapak geus maot teh cik pangkurbanankeun. Nah, itu kedah dilaksanakeun. Ngalaksanakeun naon? Kurban hukumnya adalah boleh. Hukumnya boleh jika sebelumnya ada wasiat dari orang yang meninggal. Namun jika tidak ada wasiat, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Tapi, tapi dari fikih mah gitu. Tapi sebagian ulama pendapat justru disunahkan. Disunahkan meskipun tidak ada wasiat dari orang yang meninggal. Kenapa? Karena kurban merupakan bentuk dari sodakoh kene. Tapi anu daripada sedekahkeun daging teh saya ke ka mayit sedekah teh bakal mawa kanikmatan kubur kasih mayit. Maka sanajan teh wasiat disunahkan oge ngorbanan jalmi nu parantos mulih ka rahmatullah. Amin. Allahumma barik lana fi umurina, barik lana fi rizqina, barik lana fi auladina. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad daimah fid din dunia wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatik. Sallim ala sayyidina Muhammad salaman ya'dilu salamahum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asraril Fatihah. Mohon maaf dari Habib Ali tidak bisa hadir karena beliau ada uzur, ada halangan. Insya Allah kata beliau bulan Agustus kami siap untuk hadir kalau tidak halangan. Semoga beliau dipanjangkan umurnya dan disukseskan pembangunan pesantrennya. Sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.